Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir, kemudian boga anak parawan, gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Horenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh di kitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin, ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah. Sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah. Embung nyana diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung pasti na waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun. Wah, itu tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah. Babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam. Aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali. Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti. Kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu. Artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal konyana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger wae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada deuk ngagoleh. Teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang nah ieu datang ti pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh. Kadi eta cenah bakiak nu kula kadi. Patu jamaah ribuan karita kaget. Keke datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiakna. Masya Allah. Iyalah Tuan Syekh mentak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai dan nyingsai. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir. Aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhuh wah dicecer terus mentak
dakwahna para wali manggeus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah haram sia mah aja ka mana aing anak lah ka ditu sugan aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak ge haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan hese dakwah ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jas eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula eta engke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir saja leba anu pernah liwat baik majelis liwat doang guys kukula ditulungan di akhirat liwat doang ayo kan poe minggu orang degin majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kudu aing liwat doang di titahna ge asal ka aku murid bae geus beres ya Allah ya Rabb ikaromahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang, tias si anakna. Langsung cerik datang ke Tuan Syekh. Aya naon? Abah maut. Atuh abah maut sih geus lila. Geus aya mah meureunan 7 poe mah. Kunaon kaimpi ku abdi? Kaimpi kumaha? Keur ngojai di neraka. Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kulan teu pernah nya nama. Pernah waun henteu nya nama. Nyahoon teu kangaran ieu ngaran nyaho henteu nya nama teu nyahoon. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Raja saya tahu ampura bapak ulama duh geus teh nyawa naon atuh pantes ka neraka gajian Tuan Syekh tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan taduh nu panas abdi teu asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat budak gonta langsung tunggu adalah langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun mang anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti Janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka ger we alhamdulillah bejakeun ka Syekh Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah cenah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh tuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah geus nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia tuh jor bae sia-sia aing
rasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang ku ari mah dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti keleboh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh minta disalamatkeun anak abdi atuh geus maot papan kumaha nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos gituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo nu pinter mah masa atuh kitu anan bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pamentak aya geus geura balik bae atuh ka ditu geus aya di mah aya geura balik nya na ka ieu mah bang di deuleu jecan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jagenna di mana can aya can beureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya ge datang ka imah keneh mah datang deui Tuhan sok halalaga abdi atuh ayeuna aya eueuh atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa tuh itu ayeuna bisa sih aya itu bisa tuh geus teu bisa ngaranna cenah geus geura balik ulah sok halalaga ye atilu ieu mah moal cek Tuhan saya teh geura ka ditu geura balik lah di jalan teu percaya aing mah sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk geura teh barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu arti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema ya kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana cerik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos itu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya
sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapkeun